Kiai malamun kiai dibere sedekah ku murid mere sedekahna teh karena isin teu halal jang kiai ditarima bae ta ku kiai rasakeun ibadahna ka Gusti Allah hese jadi kiai Allah teh samarukna kumaha aing malah mal zarah emang kunaon isin teu boga duit ya tah bere urang mere karena isin akibat ka kiaina eta hararese pan urang gos karana ditu aya murid anu ikhlas merena 5.000 ainu tadi mah tanu rada isin deres 50-100 ribu gitu kan ayalah nu 1 juta karena isin nah ieu mah nu ikhlas mah 5.000 lepet monyet da geus teu kadeuleu Allahumma ya rafi'an darajat Allahumma ya rafi'an darajat Waalaikumsalam Mamang mah haji menang manuk ya heeh coba nih itu manuk kula sakena oh atuh aing mah pangnewakeun bae karunya kasih lillahi taala panjenengan ge sadar mah haji eta teh manuk teh 30 juta ieu jang mang haji 5 juta kan nah tapi lamun kieu mah eta manuk abdi mah haji teu bisa ieu menang newakeun ieu tatadan teu bisa kajen mun dek tebus bare tebus geus 5 juta lah ulah kitu atuh teu bisa dibere kan diteluh tah mah haji tah mewakeun bae ge meni kudu dibayar kayak besi peuting sing jeleger lah kagetnya tuh ini jelas teh jadi kepemilikan geus lamun ku urang ditewak aja dibikeun deui hebat lamun ku urang ditewak aya tanda kepemilikan batur haju ku urang menta ditebus duitna dahar coba ge duitna dahar ku urang pake salat Allahu Akbar pancawarna terus we ketahiyat lagi attah pancawarna terus selesai sabaraha poe sabaraha bulan meureun ulah sambarangan teh duit-duit bos gara itu Masya Allah orang tuh pernah memikirkan akibat didaharkan ke pemajikan kancolah pemajikan hayang baliklah kaburlah akibat duit anak deh tenurut kakolot akibat duit ngepek dirina pemajikan anak Masya Allah dibikin ke kiai disodakohkan kiaina aduh kiaina ngepek terus ya Allah ya kiai malamun kiai dibere sedekah ku murid mere sedekahna teh karena isin teu halal jang kiai ditarima bae ta ku kiai rasakeun ibadahna ka Gusti Allah hese jadi kiai Allah teh samarukna kumaha aing malah mal zarah emang kunaon isin teu boga duit ya tah bere urang mere karena isin akibat ka kiaina eta hararese pan urang gos karana ditu aya murid anu ikhlas merena 5.000 ainu tadi mah tanu rada isin deres 50-100 ribu gitu kan ayalah nu 1 juta karena isin nah ieu mah nu ikhlas mah 5.000 lepet monyet da geus teu kadeuleu tah jadi kiai teh geus baduit pemerintah geus baduit murid nu teu ikhlas ya Allah ya Rabb mun carita hayang deukeut ka Allah ya cerita aja meliban setip matanyakeun ka Gubernur itu mah lain di urusan mah ngitungan panggung sapeting 3 alhamdulillah ganti mobil tuh kan lainnya nambah sia sarua sama contoh doang
Gusti Allah Allah teh kurang hese geus urang kuari kudu rada dibersihan geus kolot mah ka Allah asal ti Allah hirup ku Allah bakal balik ka Allah bakal ditanya mikiran kos gitu bagi kadang-kadang mah koleng kumang ke di hareupeun Allah Masya Allah ieu mah lain penjadi kiai aya nu maot duit sholawatna 5 juta kita dibagikan ngan 2 juta dibagikan 3 juta deui Masya Allah kamana meureun eta kiai ge korupsi kedeh bae tapi lain di urang Lampung KTP-na urang dia urang cicing di imah di lembur hayam lulumpatan ditingali ku urang ieu mah hayam teh hayam liar di urang mah teu karti tapi di Garut mah baheula zaman kitu tahun 81 82 cicingna di Gunung Godog Sunan Rohmat eta kan loba hayam-hayam gunung tuh eta di Lampung eta mah jelas leuweung geledegan teman tuh lain hayam eta mau monyet bete kudu ka ditu di dieu aya keur cicing di imah nah aya ayam katingali ku urang hayam teh liar tewak je bener ieu mah asana hayam teh hayam liar ye geus kurang dia ya geus lamun bener-bener eueuh tanda kepemilikan batur urang bisa tapi barang ditingali aya kekeweran baheula makan di kekeweran kan di kekeweran jangjangna atawa osok di potong jangjangna trek eta berarti kepemilikan batu ulah sok di aku urang menang kotok menang hayam kadileuna liar haju aya kekeweran ulah di aku ieu lain Pak digunting kekewerna pagawean si eta mah kitu bet baheula atuh datang ka kuari jadi mah can robah-robah tah eta kekewerna aturan mah tanda nu batur ulah digunting mah digunting batur maji aya kotok kula kan gadinya bejana cenah cak budak di naon di tewak kotok kumaha tuh eta teh nu rada beureum-beureum teh tah coba ieu tah tuh nu kula mah di kekeweran atuh coba teh jangjangna eueuh lain meureun nya okos mah okos eta tapi kekewerna eueuh nya jugaan kumaha ai asalna mah percis dasana eta ngan nu kula mah di kekeweran batu sugan sia mah meureun aya akur meureun kekewerna jeuh mah eueuh geus bet saboda tulah aja eueuh asalna mah ja eta cek kan ieu mah lamun bener-bener anu ente bawa tapi lamun lain ulah kitu be ya tuh aya okos mah okos eta kan eueuh kekeweran makana aya eueuh kekeweran lain kan nah ini geus aman nyana seuri bae di dunia sia seuri di akhirat sia awas ya hudang di kuburan tak kotok datang kongkorongo naon sia teh anu dipaling ku sia teh ya anu kekewerna digunting ku sia nah bisa ditukar itu teu bisa datang ka ditimbang aing rek milu bae kadi itu sia kabet teu bisa aing rek milu di hulu sia milu di hulu bari kikituan kongkorongo maji pan eta di hulu aya kotok nyaho ya jasa kotok cenah di akhirat mau kotok ge ngomong hengke sanggeus dihisab aing eueuh ngomong kotok ge ditu geus teu bisa disieuh-sieuh
pikir ke urang mun urang maling ayam, maling domba, maling munding, sapi, kontainer. Aduh, maling kontainer dipanggul kan ku urang. Kan nu bogana teu kudu hese neangan aja ieu kontainer aing. Ayo ya Allah, ya Rabb. Masyaallah. Hati-hati orang mumpung kuari orang diberi kesempatan hirup sehat, dosa-dosa orang nu geus kaliwat, urusan harta batur geura selesaikeun. Hasibu qabla an tuhasab. Zaid bisa ngamilikan hayam buronan, manuk buronan, jeung hewan-hewan nu lain. Nomor kahiji bidobi biadi dicekal make leungeun tanpa aya tanda kepemilikan batur jadi murah. Nomor kedua bijarhin muzaffafin kudu tatuan anu ngagerak-gerak kana pae ngamatikeun jadi nu urang manah manuk, urang nembak manuk, ngejepret pokoknya dengan jarhin muzaffaf jadi milik. Mun eueuh tanda-tanda kepemilikan batur ya mah bismanin jeung ku dilumpuhan urang kaleuweung aju banggih manuk benang ku urang dilumpuhan ku urang ieu na sukuna mun hayam gitu kene kan di naon gitu ngaranna make peso dicodet teh bisa lompat lumpuh geus jadi kepemilikan urang tetep mun eueuh tanda-tanda kepemilikan batur kasrijanahin jeung dihancurkeun jangjangna urang mah dipotong tungtungna abeh ulah bisa kabur eta jadi milik urang mun eueuh tanda-tanda kepemilikan batur. Urang kaleuweung ngaju ngajepret manuk benang si manuk kurang dicokot manuk teh sageus dicokot aya tanda kepemilikan batur kayaning pamatukna dibedakeun jangjangna dipoles atawa sukuna atawa kadang dadana jadi mah manuk piaraan kajen teuing ku urang dilumpuhan kajen ku urang jangjangna dipotong tetep bae teu jadi milik urang sebab aya tanda kepemilikan batur. Banjir merabah di Bogor datang Karangkas lauk Ambalaya kabur termasuk sapeda pan sapeda mau nyawaan tak aya cenah bejana nu menang sapeda no ieu mah sapeda mun boga ye atuh sapeda mah meureun aya nu boga teu bisa cek ieu mah sapeda geus bete mah ieu mah meunang we pokona mah di kali barang saat teh aya sapeda bahkan aya motor eta mah teu bisa jadi kepemilikan sebab sapeda mah pasti nang meuli di dituna motor kitu kene ieu mah lauk jumbo beuh lede sok gede kieu jauh ta eta lauk teh ya lamun memang aya tanda kepemilikan batur atuh teu bisa ku urang jadi milik urang mun urang nyaho aya tanda kepemilikan batur kecuali lah meureun mah banjir ieu pauli marido uhu sabodo
dalil sosoranganan. Tapi lamun urang nyaho ieu kepemilikan batur asana batur ieu. Waduh, ulah jauh-jauh lah helanan. Banjir di lembur urang, kemudian loba lele ambalaya, sedengkeun ieu mah lele teh lele jumbo, janu boga empang maki Zaid. Nu boga empang mah asana ieu mah jumbo Ki Zaid nyaho urang. Jumbo ieu mah asana jumbo Ki Zaid. Nu boga empang ieu ti Ki Zaid. Kurang dialaan, menang sabakul dibawa ka imah Ki Zaid. Pak Zaid, ieu mah meureunan elele Pak Zaid. Padahal ya ieu mah empang aing kebanjiran hadena geus ya. Geus teu ka empang alhamdulillah rabbil alamin. Nuhun nya. Nuhun beres ganjaran. Henteu. Ganjaran, masya Allah sih diberi ganjaran tak kumaha sih. Deh bilang sabakul di bawah wanulikum, iya pasti nama nu Pak Zaidnya jauh nu boga empang jumbo, iwati Pak Zaid, bener iya mah iya. Siapa menang di situ, alhamdulillah kukula di alaan ya, kamu kaget dah, alhamdulillah, kek sih, diberi duit kurang dah. 500.000 1 juta no mudah-mudahan mah isuk banjir deui eueuh di urang gajeun nyaho ge bawa eta lele Pak Zaid tetep bae anggap lu kotok dianggap ieu mah titimuan. Nah, lamun aya tanda-tanda kepemilikan batur taruhlah jumbo mah nu rada murah. Tapi lamun di Ciamis bahkan gurame. Untuk di Jawa Barat kan paling terkenal gurame Ciamis. Eta gurame na teh tilok bau letak, tilok bau hanyir, nu mantak hebat, gurih. Coba orang gurame urang. Bau manehanana. Saya ngerti kan bau manehanana. Bau manehanana tah. Saya urang geus caritakeun bau manehanana. Bau dirina. Pan sia teh dirina teh kos gitu. Nah, iya jelas ada jelas. Wa biwuku'ihi fi syabakatin nasabaha ngajaring manuk baheula atawa racik baheula mah atawa lapun ariget kene teh zaman baheula budak kori teh nyaweun manuk teh diracik manuk teh dilapun masya Allah eta zaman-zaman baheula eta ngaranna jaring-jaring manuk atau jaring gede dihandap sama ditangkal pandan nah aja teman kokotokan bangsa manuk sarupaning kos kararitu. Nah iya ngajaring manuk baik jaring gede atau racik atau lapun asup kadinya jadi milik berarti liar tambah pasti nama kajian rumah jadi milikku asup nakana jaring nu ngahaja dijieun jaring najeng di pasar wabil jaihi lama bikin layu fulitu minhu urang ngahaja di daerah pegunungan mah aya gunung ieu gunung antara gunung jeung gunung dijieun ku urang jalan anu sempit paranti ngahaja moro jadi kurang digiring ti ditu teh digiring urang geus nyieun ieu jalan sempit antara gunung jeung gunung di dieuna ku urang make alat jaring atau di pager di ditu kurang digiringkeun tah eta uncal nu ngaran hewan-hewan leuweung
etapan digiringkeun maka dinya ketika asup ka dinya teu bisa balik deui oko sosok mun lauk mah sosok teh geus asup ka jero atau bubu nya kan hayang balik deui hese lantaran aya anak bubu aya anak sosok balik asal geus ngejebrus ka dinya teu bisa balik deui kos kiai asup ka Golkar weh ora bisa comeback maning lah ngejebur mengkonon itu kena bubu teh kiai lamun geus ka Golkar kena bubu Golkar lamun geus ka PDI geus kena sosok PDI berat eta kos kitu henteu salah mangga bae asal bisa karena Allah. Urang jadi kiai di Golkar mun kiaian parah da Golkar sok asup ngan lillahi ta'ala Allahu akbar kabira asing bisa bae karena Allah nah ulah disalah-salahkeun deui sebab di partai mun kiaian kumaha sebab di PDI di PKB mun kiaian kumaha sok geura asup ka dinya na sosok ngaran geus balik deui ora bisa aduh jeung hook bae meureun deui aya karasana mun malan kitu ngan ke sasadana nu beda manuk bincarung lepas lamun teh diurus hei sasadana urang bisa ngadengekeun berbagai-bagai manuk bincarung tuit-tuit tua-tua tutu tahu macam bincarung eta teu boga bapanya namanya honyobin bae bincarung nah kuari kurang alah asupkeun kana kurung sapoe dua poe mah bisa ngomong tilu poe kakarak kitu beda bahasa teu lepas kiai ge sarua anu lepas teh di partai teh di organisasi iya ieu mah tugas aing mah ngaji ngelempeng-lempeng nu bengkok geus pokona sabodo sia daek ngadengkeun los teu daek asal aing lepas tanggung jawab di hareupeun Allah mah titik lepas ngaranna tapi coba ge urang di NU bicarana kedeung-kedeung ke NU kedeung teu salah henteu asal bisa nyana bener-bener ja NU mah pertama wadah Nahdlatul Ulama coba ge urang di Partai Muhammadiyah coba eta keur di non organisasi di HTI misalnya demi eta bae mun teu bisa salah jeung kudu bisa karena Allah na eta mah di organisasi mah rada deres lah sebab eta mah mambu agama lah anas titik malah mambu agamane lah iya ora numpang urip temen ge NU tapi lamun di partai di Golkar di PDI geus ieu mah geus ngagejebur ka sosok ngaran balik dia teu bisa hayu bicara agama di PDI hayu bicara agama di Golkar hayu maksudna sanajan agama pasti kadinya deui teu lepas tah ieu asup kana jaring atup asup kana jalan sempit nu teu bisa balik deui jadi milik teh geus kadinya aduh di urang loba gunung teh kulon gunung karang gunung santet terus tangkuban perahu terus kaditu gunung di Garut berbagai tapi terlalu luhur di urang teh gunung di NTB paling luhur adalah di India gunung tersebut anak-anak gunung loba antara gunung jeung gunung tapi orang ningali gunung di Arab di Mesir gunung batu malu orang di Swiss terus ka Mesir eta gunung eueuh jelema deui
Orang daerah dia mah 1 meter ge 1 meter jadi masalah. 2 meter jadi masalah tuh kaditu los ke Mesir tuh. Aplak-aplakan keneh. Urang bebeja ka raja ieu kula mandek milu we dia sadaek sia asal hirup we si di dinya. Pau dah gurun batu-batu. Kukula dek diturunkeun hiji dia sah nyen saung proses dinya sadaek. Jang balanja eueuh cai eueuh dahareun eueuh. Geus mah. Biceun nyawa di dinya. Diridokeun kukula embung nya. Iya tanda-tanda kepemilikannya. Walau aku ansaidu bimilkihi lamun pun nibasaidun gitu walau aku ansaidun bimilkihi sara makduran alaih bitawajulin wa ghairi lam yamliku. Carita anu kaharti bae di urang ja urang mangabuburon henteu nu kaharti bae nu mah urang boga piaraan japati biarakan urang japati masyaallah hebat. Dan japati teh japati piaraan biasa japati piaraan tapi diurus aya japati jang paranti melet batur macam-macam japati. Tah kuari urang boga piaraan japati loba ya 100 urang tapi kan kahitung japati urang teh kahitung ku urang aya maca tasbih mah tilok dihitung. Japati mah kahitung duniawi ngaran japati mah dihitungan giliran maca subhanallah bae teu keur hitung-hitung. Mun ku urang ditanya sia kunaon teu moal tasbih maca subhanallah ya ka Allah mah dihitung-hitung bebas bae ikhlas ka Allah tungtungna teu maca ya budak kita jeung tah kebeneran barang kurang ditinggali sore-sore aya manuk japati nambahan hiji atau 2 nah eta teh japati teh lain liar kan berarti batin batur kajian kumaha ge kapelet kun urang. Nah ieu manu babari bae walau waqasaidun mun teh terjadi japati asup pimilkihi kapemilikan japati urang atuh asara makduron aleh atuh bisa ditewak bisa dicekel lu mantak asup ka urang kena leget atawa kena pelet. Ari ieu mah meureun hewan leuweung bitawahulin mah jeblog manuk mantas dileuweung kebeneran dileuweungna ieu katarik ku manuk urang datanglah aja jeblog di daerah urangna jeblog misalna paranti marabanana taneuh sebab jeblog teu bisa hiber deui aya di non gitu ngaranna lingkungan manuk pemilik milik urang di kandang urang lain di kandang di luarna teh tetep lain nu urang teu jadi milik urang. Ieu cerita manuk bebek sarua bae bebek urang boga 100 kahitungan ku urang teh aya bebek anu sejen nah ieu bebek waduh datang gede bae bebek anak-anakna dia biasa leutik kali maju gede bae di aku we anak urang anak bebek urang aya batur mang aya bebek kula kadinya ye aya ge janu aing tah ye ieu mah anak bebek ieu kira anak-anak ulah loba omong pokona mah teu nyaho deui megarna teu deres bebek anak bebek di aku rada wajar apa dia mah aya sapi jeung kuda itu kan beda. Nah aku hari anak kuda milu ka sapi tetep kudu di aku baik itu dah anak kuda kudu anak sapi baik datang ke sidangan coba eta
cak boga kuda teh ieu anak kuda kula teu bisa cak boga sapi sebab nuturkeun sapi kula berarti anak sapi kula. Masa si sapi anakan kuda teu bisa masa. Eta tetep beda aku. Coba pikir wakai aing geus mikir teu bisa. Masya Allah, enak kan diajukan sidang sanggeusna sidang tah iya hakim lah yang menceritakan hakim kuno boga sapi teh ya terus ditoel jalan dapur Pak Hakim ya ini maaf ya emang kenapa ini saya padu dengan kuda terus yang punya kuda ini anak kuda di aku anak kuda dia ya wajar enggak bukan begitu masalahnya ini anak kuda ngikutin sapi saya udah aku kan aja nggak bisa begitu jangan nggak usah begitu oh ya tenang masa tenang itu mah gampang gitu kan sidang terjadi ada apa ini permasalahannya ini kan kuda saya terus ini anak kuda saya terus kenapa nah kenapa dia aku jadi anak sapi dia oh Cak Hakim sekarang gini aja anak kuda ikutnya ke kuda apa ke sapi ikutnya mah tetap ke sapi tapi kan anak kuda saya nggak bisa udah mana-mana yang diikutin berarti itu emaknya wah di Palu punya tok isi aing apa Hakim boloon anak kuda jadi anak sapi tinggal buka kuda itu kan ini baru negara hukum. Bagaimana ikutnya orang mah? Yang aing jak buka kuda heran aing. Ada sidang lah, ganti hakim saja. Ganti hakim saja. Pengajuan persidangan tentang anak kuda dan anak sapi. Ya. Cek hakim atuh anak kuda mah pasti kuda mah atuh anak-anak kuda. Buka sapi. Bukan begitu ikutnya ini ikut kemana emang ikut ke sapi tapi kan anak kuda oh ya beres tenang gitu. Udah jadilah persidangan kedua tentang pengajuan yang punya kuda bahwa anaknya diaku anak kuda salah tetap anak kuda ini adalah anak sapi. Dalilnya Pak ikutnya dia ke sapi setiap yang ikut ke sapi berarti anak sapi Palu deh tok yang ngainjak boga kuda heran nengok sapi anakan kuda di mana orang yang nanya masa si sapi ya beranak kuda sih ya nggak menutup kemungkinan namanya juga hewan. Udah kalau ada putus begitu cak ngeboga kuda 3 kali aing 3 kali sidang ka 3 kali masyaallah bareng sidang ka 3 kali tentang anak kuda di aku adalah anak sapi muka 3 kali itu saya tidak bisa memutuskan cak hakim lukat kunaon emang tuh bisa mutuskan kura kerhead hakim cak anjak nu sapi teh masa si lalaki head eta kaharti kan gusia masa sapi bukan anak kuda ya tahu ti itu udah sapi anakan kuda mantap aing tuh bisa ngahukuman aing head ya Allah eta baheula bege baheula 3 hakim baheula eta zaman hakim Surai 3 hakim nu 2 neraka jahanam hiji komo di tahun 2020 di kepresidenan yang mulia presiden kita terpilih hakimna imam hakimna wallahu alam bimuradi lamun kuari aya hakim memutuskan sesuai dengan aturan-aturan anak lain hakim atau malaikat ku hese-hesena ternyata horenganan kuda
anu ngalahirkeun kuda eta malaikat Jibril mencoba hayang nyaho kebenaran tentang hakim-hakim baheula. Ngarupa kuda, ngarupa anak kuda Mikail. Seperti itulah, Masya Allah karim. Hese ulah-ulah hakim pugu kiai asal geus asup ka Golkar geus lain deui ngahukumanana. Baheula mah cenah ngahukuman kredit teh haram, hiji barang dua harga anu berbeda. Lamun cash mah 10 juta, lamun kredit 20 juta, kecuali cash jeung kredit teh akurat tawa teu ngayakeun cash kredit bae halal. Ieu mah hiji barang dua harga berbeda antara cash jeung kredit. Baheula mah galak haram sia goblok kitu teh riba kitu. Ulah asup kuari ka Golkar nanyakeun deui haram lah. Barangkali geus disogok deui ku Golkar jeung ku pamarentah ditanya ki haram halal. Kadang haram kadang halal. Kiai goblok. Bisa kos kitu sih hukum kiai ya bisa bae. Ya sapi ge bisa anakan kuda. Teu bareres kiai. Es boleh teruskeun lah going. Lo pakai Golkar masalahnya. Aduh. Mantak mondokeun anakna pasantren geus main teh geus teu kaburu mondok baheula anak gara pasantren geus abe di akhirat deris bae anak bisa maca kitab baju bisa ibadah barang bapana di kanaraga anak naneangan bapa baing ka mana barang kapanggih teh horeng keur di talian abah di ka mana abah mah ka neraka dih yang kunaon bah abah mah sholat tepati kurang maghrib doang pernah abah mah sholat nah kaburu nonton TV bae gaeulah bah apan kula bisa maca kitab jadi di ustad-ustad teu pernah ngabiayaan abah kajian abah bae ka sorga kula mah ka neraka geus ojol bah abah ka sorga kula ka neraka ai bisa mah tuh cak abahna hayang berujuk nyareke ka sorga Pak tuh kan enak diusulkeun ku anakna Gusti abdi bisa sakit teh ngabiayaan abah ngaju neuleuh abah abdi dirante di ka nerakakeun kajian Gusti abdi teu tega neuleuh abah abdi di ka nerakakeun geus abdi bae jadi tumbal ka neraka anakna abah kula mah ka sorgakeun bae ridho abdi mah amal abdi kabeh jang abah sebab abdi dibayaran ku abah abdi malaikat cek Gusti teu budak barahan amat cenah datang ka rela bapakna di ka sorgakeun nyana di ka nerakakeun amal dibikeun atuh nyana bae eta karunyaeun ka abahna tuh komo aing malaikat geus ka sorgakeun bae kabeh nah anu bapana mah dilawang bae cek kitu cak bapana kajieun dilawang ge asa ulah ka neraka bae aing panas ban di neraka mah kajieun geus dilawang bae bejakeun dilawang geus dilawang nyalindung mah dilawang anakna ngomong deui ka bapana kakak ka Gusti bu aya abdi ngeuneunahan di sorga aya abah abdi nyalindung bae sakumaha budak memen teh baheula embung Gusti abdi mah kajen abdi nu nyalindung bapak abdi ka jero sorgakeun cak Gusti malaikat kajerokeun bae ulai di kajerokeun mah di pelataranna bae cak bapak naik gak cukup di pelataran ge cukup cak nyana teh jaing salat ge carang baheula tuh kan gina geus ulah rugi kabeh urang ayeuna teu masantren anak masantrenkeun abeh bisa maca kitab kan geus bisa maca kitab mangge kapake ku bupati haju nyana terus milu jeung bupati hidup-hidupan kayaknya jeung bupati
pilkada pilgub kapake aja bisa maca kitab karena raka kabehan tapi kaulin lani ku tetep ing dalam kaos jeung murtadun iku murtad tapi kaulin laning dalam kaos hiji makafirun asliun iku kafir kang bangsa asal ieu mah punten mau tanya kiai masalah hajatan acara ngadiukeun suguhan-suguhanana nyuguhan kopi nyuguhan teh panggang ayam nasi telur lisong jeung sajabana kumaha eta hukumna nu kieu mah teu kudu ditanyakeun sapira ieu mah hukumna hukum jurig mah kos kitu mah wa man lam yakum bima anzalallah wa fa'ana faulaika humul khasirun geus eta nu kos kitu pabid'ahan ngaran ulah osok ngancak disebutna nya di pengkolan di tanggal kayu gede di imah halu di ayun-ayun cangcut di kaluhur kentengge abeh ulah hujan eta kos kitu bid'ah ngaranna ulah kulantaran boga kayakinan di urang kos kalaritu kitu bae datang ka kuari ulah sok aya nu ngahayu-hayu tetep kudu bae cek nya teh orenganan nyana nu sok nyokotanana jadi nyana ngintip jadi nyana ngintip geus aya tancan geus aya kunyana dicokot lumayan cek nyana ngariung teu naon teu datang aya sorangan bae bakakak aya lisong aya kopi aya segala rupa aya orangnya na jurigna eta kos kitu mun bisa mah ulah bid'ahnya nu kos kitu kepetasan-petasan ulah tuh kos kitu nanaon nya mun bisa jeung usahakeun bisakeun besi ke di akhirat ku sabab kos kitu urang engke ditegor ku Gusti Allah cilaka ulah nah yang lanjutkan masalah di negara lamun aya jelema murtad panggil adili ya murtad panggil integrasi maksudna titah tobat ke jalan dari Indonesia kos kieu mah saha nu deuk nitah tobat janyana nage nu nitah tobat na kos kitu eueuh di urang mah murtad sabodoh kafir sabodoh di urang mah sebab bentuk nagarana negara demokrasi lain negara Al-Qur'anul Karim jadi negarana negara demokrasi betah urang di negara urang make aturan-aturan demokrasi atuh tek bae teu betah atuh urang robah sapira ieu mah urusan kesejahteraan di dunia betah bae atuh teruskeun ngangke bagi anu bergelut di pemerintahan di akhirat bakal ditanya naon sababna sia make betah make aturan lain aturan Al-Qur'an ke urang ditanya urang mah rakyat mun ditanya gabari maneh fulan hirup di mana di negara mana abdi di Indonesia presiden nasa
Presiden Jokowi yang terhormat. Maka aturan Al-Quran apa demokrasi? Demokrasi. Maneh kunaon henteu deuk ngarobah? Abdi mah teu daya teu upaya Gusti sapira abdi sakola henteu masantren henteu. Cak malaikat kanarakakeun teh mah. Masantren henteu atuh ngaji henteu. Lain kitu Gusti abdi mah teu ngarti. Ngan sakadar nuturkeun itu we para inog tuh nu neuk ditanya abdi mah jaku kumaha ge sapira rakyat ngan di benak hati ketika abdi ngaji abdi aya terbersit di jero hate nganahan-nahannya make teu make aturan Al-Qur'an sakitu bae abdi manusu anu lemah takut sakitu ge salamet urang salamet tinggal RT ke dipanggil RW dipanggil lurah camat maksudnya ditanya kunaon teu make aturan Al-Qur'anul Karim terserahnya nang kerita terserahnya tah ieu mah kacaritakeun di negara Islam lamun aya jelema murtad maka wajib dipanggil kuno berwajib dititah tobat ka Gusti Allah. Zaid abdi bener maneh ngucapkeun bahasa-bahasa anu kaluar ti agama Islam sumohon sesuai jeung nu kamari we kaya mah lantaran negara Islam lamun maneh kuari tetep bae di agama Kristen nuku maneh dianut setelah maneh Islam berarti maneh murtad maka maneh kena sanksi sampai maneh dikenakan sanksi maka wayahna lah coba maneh bertobat ka Gusti Allah tobat lamun nyana tobat selesai urusanana tobatna maca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah cukup geus sakit masya Allah karim kitu keneh awewe anu murtad titah tobat lamun nyanadekeun tobat selesai urusanana lamun henteu daekeun tobat maka nyana kudu dikenakeun sanksi naon sanksi nu bakal dijatuhkeun ka jelema murtad nu bakal dijatuhkeun ka jelema murtad sangsina teu sabaraha ngan saukur dipenggal leherna doa teu sabaraha artinya paeh we geus paeh selesai urusanan jadi okos nu sadis di negara Islam tapi ieu kan untuk mempertahankan iman sampai ka dieu sebab jang naon hirup ge lamun teu Islam ribet di negara aya nu teu Islam lamun di negara Islam lamun daekeun tobat selesai lamun teu daekeun tobat kenakeun sanksi iraha eta ialah diatur wa tajibu istitabatul murtadi wal murtadati wa fi qaulin cek sakal masakadar sunnah kita tobat daekeun tobat alhamdulillah teu daekeun tobat kenakeun sanksi kumaha sangsina bunuh ira eta wa hiya fil hal harita keneh harita keneh panggil adili setelah manehanana daekeun tobat selesai
baca 2 kalimat syahadat beres, tapi lamun teu daekeun baca 2 kalimat syahadat bunuh. Cara ngabunuh nanti menang dipicis, kemenang hukum picis teh hiji-hiji mimiti leungeunna heula haju sukuna atawa saeutik-saeutik dikeuretan make silep atawa make peso anu seukeut. Teu meunang kitu tetep bae sakaligus bae dibeulem ulah dibeulem. Beulem bae lah ceuk urang teh ulah. Digarang bae digarang ulah. Kurang cenah teh ieu mah digantung bae digantung teu meunang. Enggeus bae dipenggal leheran mantap di negara Islam aya algojo. Geus ekos kitu tak beres selesai urusanna. Masya Allah, lamun Indonesia jadi negara Islam wajung ngaberesan jelema-jelema murtad. Alhamdulillah asana negara Indonesia rada kosong paraeh jelema karosok encadu teu salat jadi ke rame lamun eta dilaksanakeun hukum eta masjid rame piluh-piluh bae masjid teu salat zuhur panggil asar tedekeun salat memeh maghrib bunuh ujianna jelema geus mararawat tasbih wa dari bayi masjid illallah salat mah teu illallah asal di masjid bae ta eta ieu nu murtad bunuh bae ya Allah.